Agul mun meunang rek meuli anu, mun meunang rek meuli anu. Nu bukti mah miskin we sangsara balangsak lantaran pasang. Geus. Anger aing geus. Lah mending kitu seuri delek bari seuri. Tapi ulah kana kaca. Moal da aing burung kurang ajar sia lah. Nang naon ning. Cicing tuh yang keburung ka urang maneh meunang ini. Euy mah nyebutkeun ieu nurutan cara elpi aing mah cubit-cubitan. Oh geus lah. Engkang kumaha geura dipikir-pikir meus. Kurunyung nu nagih. Meus kurunyung nu nagih. Wetan, kulon, kidul, kaler, luhur, hanap, tengah. Lamun kidul, kaler, kulon, wetan, luhur, hanap jeung tengah nu mana nu penting? Nu penting mah dibayar. Dasar sini urang Palabuhan Ratu di sini. Nyaho sia aing meuling ti Palabuhan Ratu. Di mana tuh? Mimiti boga ngaran sini teh sang saya lagu dina TV teh geuning ku ieu ku Mariri. Yang itu. Wah, nya. Lah. Atuh tongong. Garowan ku Parun. Nah, siapa cara anyar aprok baheula dielus aing. Dielus ku istri ka? Heeh. Ah, kitu cicing. Masuri aing tahu. Alah. Rumah tangga geus 11 tahun, hutang we gede. Kaditu ka dieu. Lantaran naon sia? Entong suasiah teuing euy ka salaki teh. Tuh sia ge euy. Eta mah kagok. Batur mah ka salaki teh aralus nih Duh, teh kayak gitu ka batur. Nyungkeun hadiah ka batur mah gitu. Nyungkeun dasi ka batur. Sebenernya nama sini dibingung teu dibingung. Naon? Dibingung teu dibingung. Sia mah lamun tukang sastra Sunda teh geus kacawat ngomong teh. Lain dibingung teu dibingung, dipikir teu dipikir. Hutang rabu ti kenca nu nagih ti katuhu nu nanyakeun. Da eta atuh lamun can boga duit engke rek pasang, ai nomor geus boga diceungceum dina hate. Duh. Belaan sagala digadekeun poho ngajual poho ka era teh teh. Naon sia seuri? Henteu lain sadeui ieu mah caritakeun pasang urang mah. Ayeuna 47. Tapi pastikeun cacarekan lamun nepi ka keuna nomor 47 ayeuna nu dipasangan isu hutang rek dilunasan. Teh coba hutang teh nya ieu ka Jang Karta, ka Jang Oom, ka Jang Uci, ka Jang Udin. Mun saider buana. Duh, bahasa mana dah? Mun saider buana hutang teh ka kenca ka tuh ya Allah Gusti, ari siangan kudu dikubur ku hutang gitu. Lamun nepi ka ponok umur paragat nyawa eueuh dikieuna pek nepi ka gede hutang beun aing we dipake mayar hutang. Wayahna we maneh kudu daek dipake mayar hutang. Aing zaman Siti Nurbaya, ayeuna mah zaman Siti Aminah. Bener alus. Mun baheula zaman Siti Nurbaya heueuh ayeuna mah zaman Siti Aminah. Eueuh ti dayeuna jelema dipake mayar hutang. Atawa Siti Munigar. Duh. Entang ngorek. Wah. Heueuh tanu nagih. Uyuhan engkang macan diberi pisan aprok. Atuh da lamun aing aprok geus aya alasan, paribasa engke Senen. Engke Kemis. Senen jeung Kemis teh geus jadi alasan we jeung babasan. Cing atuh mah teh jadi biduan cara batur sagoak 3 juta. 2 goak 6 juta batur ge. Bisa-bisa main bola atuh ka SEA Games menang duit. Lain teu bisa da engge main bola mah ti budak geus diajar ku jeruk buruk. Itu mah ke sapatu. Nah, atulin ayeuna. Era eta ge kungsi ada ngajakan cenah urang main bola di SEA Games cenah. Keur milu nangtukeun cenah supaya bisa ngarebut piala medali. Naon? Supaya urang menang medali cenah. Medali mana? Lain medali. Paling untung geus ya mah meureun sasalaman teh moal jeung penjabat jeung monyet. Ngomong-ngomong monyet geus heubeut ta monyet. Aduh. Ampun. Dagingan monyet teh nama Gusti, nu agung aya sieun. Sieun naon? Tuh Gusti. Cicing moal naon? Moal tarana naon?
Monyet ingu mah teu naon. Alah Gusti na agung Naon? nyeri cangkeng Mata. matak naon. Heuh. Alasan we lah. Nya lamun ari tamilu main bola kasigim nu ngajakan mah aya tanaga komplit, kondisi kuat jeung mampu deh. Keur ngalawan mana-mana ge ngan era teh kuring usut ceng heug miluan tapi rek make celana panjang. Ulaheun. Nah, sabab daun make celana ponok sia. Dah, pasti nyaho gini aya peuting. Penting naon? Aing satu suka. Era main bola make celana pendek teh mata kuring badminton make celana panjang. Kuring ngabitisna loba tapakan. Punten. Aing nu nagih ieu aya. Kang, Punten. ke heula aing can salse sia. Punten. Geuwat nyumput atuh di kolong ranjang. Ayo buru, ke ku aing dibejakeun. Wah, cuk model. Sok buru. Di kolong ranjang paranti molor nyumputna. Apaan pinu, aya jubleg, aya kursi butut di kolong ranjang teh. Da urang teh bisa apik nih barang kedeun teh. Aya bututan dus urut naon blues ka kolong ranjang. Tong telik teuing bisi kadengeun. Sok nyumput buru. Punten. Kali cerewet sia saya mah tadi hancak ku aing. Antosan monyet. Monyet tamu. Alah, mangga teras kalebet. Teu angkat-angkatan ka mana-mana, Cek. Hah? Teu angkat-angkatan ka mana-mana. Lah, baru-baru ungkut angkat, barudak kieu aing sok diangkat ku bapak budak. Ungkut angkat, pan aing mun aya di aya angkat, sampai heula sok diangkat. Mangga tali kalebet. Di dia talikna tah. Na bangku meunang nginjem di tukang bubur. Sok di kursi. Nu mawi abdi teh pana tepi-tepi ka dieu teh eta aya peryogi kang ka aya akang na di dieu. Sia teh ngomong teh meungi naon teh? Meungi teh aing gini. Akang ada kabungkul ada namu namut artos kabungkul ka abdi teh jang jina gitu. Sama ayu tuh kesenian teh mun kuro geus mah bisa sia mah. Terus jang jina ka abdi saminggu ene kerang langkung parantos kana sasasi abdi nambutkeun artos teh nulungan gitu ku abdi pasieun artos nambutna harita 50.000 ku monyet anjing anak gitu jadi nyuhunkeun abdi hoyong dibayar ayeuna margi nu kalintang pangabutuhna abdi nuju monyet nuju ieu seueur. aing sia mah ngomong teh make monyet wae keur mah jiga deui. Kumaha teh? Mun anu hoyong dibayar kitu margi di abdina aya nuju kaayaan nuju sepi gitu. Sanya nama kieu Jakarta ari ibi mah moal monteng kanu koneng moal cuet kanu hideung. Cenah heueuh aya salaki nama salaki. Wajib sumemah ka salaki sumoona peuting sanajan beurang ge dipasihkeun keur salaki mah. Nyata kasatiaan teh. Namun soal hutang pihutang mak bi teh tos terang menerang. Jadi cek Melayu nama tidak tahu menahu. Cek sudah nama tidak terang menerang. Udah nyaho. Itu Jakarta. Tapi upami teu aya dinten ieu mah tangtos sementeun abdi bade urusan we. Uruskeun we. Top mere salaki ece. Da geus teu butuh dipandang naonana atuh. Dipandang rupana bangsa kitu, dipandang akhlakna teu ecereug wae. Dipandang tanaga da geus eueuh tanagaan salaki ece teh. Kana soal kitu bangsa digawe ngalasuluh jeung sajabana. Upami Ieu mah kieu lah, engke we ku ece disangakeun ka itu dinten Rebo nya. Nya. Kesangan tenan disanak terang monyet.
Dan tin rebo ku aja disangakeun 50.000 sareng langkungna. Nya. Abdi teh dicarekan ku pamajikan di cenah lamun can ka bawa mah cenah duit teh eta di imah ieu abdi ulah ka ini sanajan satahun ge kudu milu ngenong milu dahar. Oh, ngarugikeun aing sia mah. Apa diantarkeun? Biasa udah balik di dieu we da tos nyanak salin nya tos diuji ku abdi teh bakal moal tiasa mayar dinten ieu nyanak salin abdi sasasieun panginungguan ngalih hutan. Pasti anggung batu mah kitu mah gitu dicontoheun pernah kitu kitu. Kudu kitu aya lagi kana hararese teh. Sabaraha utangna teh? Kirang langkung 50.000 sareng langkungna 20% parantos sasasi panginten janten panginten kirang langkung janten 170 sadayana. Benar Gusti nu anggung kieu Jakarta ibi mah nyaon kitu. Soal hutang-hutang gitu mah terjadi persoalan da puguh aya babasaan nganyuk kudu mulangkeun nginjem kudu mulangkeun nganyuk kudu mayar sontak tama leungit ganti babasaan teh mah nyata jadi ya Allah gitu. Ya ayeuna akangna ka mana? Nya eta akangna teh keur nyumput di kolong ranyang. Oh, padahal mah teh kudu nyumput aya blak-blakan. Juga urang nongok. Aya di kolong ranyang, yuk. Abdi moal naon kana ranyang ece. Sumawona make eueuh akang. Sanajan nya eta atuh keur nyumput. Geus kacipta we ngadempes. Yuk, moal mana naon moal. Moal datara galak. Ayo. Mangga. Dileut-leut atuh eta kueh bah. Sabios Menang aja ngirim kue teh di keleran geus raramatan geuning. Batur mah pupunyung pupuja hayang roti nagri bawa ti Hongkong. Tah eta. Di abdi mah disebat teh nu kieu teh Surabikota. Surabikota nu kieu teh. Tenten di abdina upami kitu mah kaabotan terus engal-engal hoyong di ayar teh kitu. Lain di tempat-tempat mana teh ditilik-tilik asa jangkung teu sari ka tempatna teh. Talagag teu leugeg siga buka upi. Yuk ka kamar. Abdi sapatu teh dibuka teu naon. Teu naon, jeung meuni sadis ngelong teh Gusti Agung. Keeng. Wah. Yuk. Anggo we sapatuna ka kamar euceuk da mana naon, kamar euceuk mah teh naon bukrak-bakrek. Sok. Aya nu ngadehem ceuk di kolong. Nya eta salaki euceuk bener dempeh di kolong. Coba hae tempo mana naon soal hutang mah leungit. Naon ganti sontak sama. Euceuk aya kongkoron da teu matak pilakueun da urut mangkok itu digieuna diguntingan. Sok coba. Pun pernah tuh aku abdi bade ditoong. Sok. Singraikeun teng taang toong. Singraikeun. Eueuh gunana taang toong. Singraikeun saprena. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang mah santri mun rek naon teh bismillahnya. Mohon. Sok bukakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang abdi parantos lami teu tepung. Atur nuhun ditepangkeun dina ieu saat. Abdi teu tebih-tebih ka dieu. Ke heula jang ulah teu keluyan akan ungap tu tadi di kolong di ngaredempes. Sok atuh tadi ajang ka jero urang ngawangkongna di kolong sakalian. Tanda sanaon abdi ka kolong teh tiasa maklum gaduh panyawat disuwunkeun akang we ka tengah bumi. Sok buru lah. Ka tengah imah hayang lu badamian kumaha carana hendak aing digadekeun. Atuh pake pamayar hutang. Sok video. Cai ka semah teh. Kue kaganti apel bikeun. Kaganti jeruk sunkis bikeun. Anu dikeleran turupna beureum. Keler duralek. Ai dur ai bau kelek kitu teh. Sia mah aya nagih ke caraha ciri hila seuri.
Ite duit teh dipake naon cing aing nanyakeun anu pantes anu payu da pamajikan mah tara milu ngadaha tara milu ngagayem paribasa init isuk datang maghrib init maghrib datang isuk rek gawe rek barang gawe ripuh payah susah dicaritakeun datang mah ukur batina teh hayang dipencetan ditincakan dipeuting kitu we tipe tingkah peuting teh Jakarta hasil nama mi mah istuning tara nyokot duit paribasa aya tugas mendadak aya anu teuing da ngalalarti tak itu nah alasan wungkul ayeuna kanyataan dipake naon itu duit teh geraheg hayang kaharti hayang buru-buru pamajikan mah lain pangaraha lain pangeretan anu penting mah hayang bukti dipake naon ti abdi mah kieu cicing heula-heulanan sia mau pisan kasalaki teh sentak senghor polotot bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang biasana curug sok dipake naon kasalaki taleungeun ngacir deket irung aing biasana pake naon ka curug jeung ramo biasa geus sok ngopeul bonteng jeung kerupuk sia nu kurang ajar ka aing samutan ti abdi sana sebagai tamu supados ieu pasea diteraskeun wae gitu abdi ngiring nyaksian kana ieu hal tina papaseaan cenah naon jang ari akang mah kana pasea mah geus biasa sam ini budak bedegong kitu we cicing geura Jakarta pokona mah ari mi menyaah ka salaki kahiji boga salaki teh geus kolot geus kedot geus payu lamun ibadah ya pagawean meus pasang meus buntut leheng mung kana buntut anjing unggul mah kana buntut gerehon ieu lamun kana buntut geus ya rupa buntut bae ayeuna mah kieu wae jang pokona mah aya babasan leungit ganti sontak samal lain samal heeh tah lamun nginjem kudu mulangkeun lamun nganyuk kudu mayar akang ge muarek jalir janji karena persoalan eta mah tangtu bakal mayar ngan wek menta waktu akang tika poe Rebo. Rebo dinten enjing. Heuh isukan, kula dina akang ena pasang 47, isukan teh 47 teh pasti kaluar. Kaluar naon? Kaluar nomerna. Sabab? Ya menang dukun di Cililin. Tuluy ti soreang dukun awewe teh geuning, sok balanya pakaian. Eta dukun teh saciduk mentuk sausap nyata. Nah geuning akang make bisa nangtukeun bakal meunang. Sebab cek dukun eta pangneangankeun cenah pangdudutkeun buuk anu gelo cenah. Keur duduran bedug poe Jumaah gelona cenah ulah gelo antang kudu gelo kagok gitu. Itu disebut gelo selang-seling gitu teh. Enten ku akang dilaksanakeun. Aya cek abdi mah Kang eta mah soal hutang piutang lamun akang sakira-kira moal mayar tong make janji rebo kemis Senin Salasa samet dieu ku abdi bade disangakeun ka Allah. Kitu we. Samet dieu abdi moal nagih deui akang ulah nagih ka di akhirat tanggung jawabna. Terus kitu bi. Ari ti ibi mah lamun boga hutang kabawa ka jero kubur bahaya. Naon pangna bahaya? Tangtu jalma-jalma teh nagih ka kuburan. Sararea. Geus rupa-rupa siapa? Rek nagih naon ka kuburan? Mah teh dicarekan kuburan sia teh unggal taun. Batur mah di Kemangan kuburan teh. Di ngajian, Di naonan? di awasan. Di ajian. Batur mah sing ngararaji na kuburan teh. Make kemang. Sia mah lain pada nyentakan kudu malga hutang, pada nincak, pada ngaleuyek. Ah, keun bae teh dikurebkeun ge teu ngarasa bau mangke bangkena. Jang kumaha lamun engke kira-kira hasil 47 dibayarkeun ka Ujang? Rata-rata kita Jakarta nu pasang masuk agul mitina. Paribasa tina ngimpi sok heuna teh. Tina ngimpi. Nya kenyataan mah plos deui. Ripuh batinna teh ku camrut jeung karisit awak. Nya abdi nyuwun kaputusan abdi teh ngahaja nyanak tas, nyanak salin, nyanak beas. Sadeka maksudna teh lamun nagih teh aya pi barang sare di dieu nungguan can kabawa duit mah abdi kudu milu di dieu. Lamun Ujang geus milu di dieu di ini aya kamar di tukang. Langseng aya, habu aya, bantal aya, guguling aya. Di dieu teh biasa indek kos sabulan teh 25.000. Lamun Ujang jadi nungguan hutang 3 bulan teh lunas. Hitung-hitung nyebakeun kamar we ieu mah. Tah, itu hade atuh. Sebab di kamar di dieu sayagi angau aya, guguling aya. Sakamar tapi pepek. Itu pada menta kamar ieu teh ku sasage. Sakamar tapi pepek baheula aya nu ngeusian di dieu kulantaran ayeuna rek pindah ka Palembang. Ieu kosong nya.
pek kamar ieu eusian kumplit pisan ite hayang kacai didinya hayang dahar didinya hayang mani didinya hayang miceun didinya ieu teh kamar otomatis sare jeung miceun didinya. Oh jadi update ya. Bari ku otomatis dibatur ge neangan nepi ka luar nagreg moal mangi hayang sare karidung hayang barang dahar kariam Komplit encep. Lamun ana Jakarta coba haik tepung heula kamarna. Da bujeng-bujeng musanes, ibi sorangan teu wani ampi. Geus saramatan. Jadi eta mah kamar teh alus lah otomatis kali daekna. Hayang dahar di dinya, hayang sare di dinya. Naon nu piharep jeung dibutuhkeun disayangikeun di dinya. Tak itu, soal hutang mah jadi pikiran. Akang boga hutang 50.000. Lain ka ujang wae teh hutang deh. Ka kenca hutang, ka katuhu hutang, ka dayu hutang, ka lemur hutang, ka kampung hutang. Malah akang geus boga rencana jang tahun hareup mah ngaran teh rek diganti nya teh jang hutang. Kitu. Nya kacida syukurna lamun kitu ngan abdi ayeuna hayang aya kaputusan hayang aya hitam di atas hideung. Tanda penjelasan yen akang bakal mayar dina bulan-bulan ieu. Lah, ari cek ibi mah Jakarta, ayeuna mah kieu bae. Ayeuna Jakarta nyaho nya. Karena persoalan ieu rumah tangga tangtu Jakarta oge. Abdi sanes Jakarta, Jangkarta. Tak kieu Batawi. Rupa-rupa ada salah diri dewa Hongkong. Biasana aja jelema karek datang ke Jakarta mah Sunda teh meuni bawa hese. Asa sok keneh urang Batawi. Lah, ane mah tibi mah kitu we lah. Keur mayar mah eueuh. Tapi ibu katinggal ku abdi ngangge konggorong. Teu laku ka duit, imah hitung-hitung di kolotok. Eta mah konggorong teh mina hitung-hitung tambah ku kelong. Jadi kelong teh sieun gitu. Tapi katinggal ibu ngangge cincin. Aya ieu ali saban. Madaek nampan ali saban. Abdi kaambotan abdi saban jadi parabanun keneh si abdi mah. Imah jang kieu we keur mayar hutang mah. Naon nu katempo pek cokot. Ah perlu mie na. Sia. Tidak garis hukum nyarita teh. Duh, ke garis hukum. Hukum naon? Imah kieu we Aden. Ajang Karta, Ucu Jakarta. Naon nu katempo aya di emi disuhunkeun bae. Asa ulah nu make garis hukum. Terang garisan. Mohon garisan. Sok naon nu katempo pek penta. Bisi butuh jaket emang, sok. Ari soal jaket-jaket gitu abdi teu wantun ngangena, margi benten gitu. Abdi sieun disebut bengkel. Nah, Margi mami aya wadah palu, wadah obeng, abdi teu sangem ngangena gitu. heueuh nya beda. Mohon janten upami kitu mah sapetos jalmi ngangge jaketna gitu. Abdi peryogi nampi teu naon. Ngangge wawadahan aralageung mah paling ge abdi diangge wadah beas. Naon nu katampo atuh aya di emi? Cik naon nu katempo aya di mie. Sok pasti dibikeun. Tong geung. Sok. Ayeuna ujang mung nampak ali saban mung. Kongkorong hitung-hitung kolotok mek mung. Jaket wadah palu, wadah nanaon mung. Naon nu katempo pek di imah akang sok tempo garadah ka dapur ka kolong. Di akang parantinyeun es aya kakus. Pek kumaha? Naon ujang hoyongna pasti ku akang bakal di temonan. Sok, tak itu panon, burileng neangan ka itu ka dieu. Sok. Sok. Ujang nempok ka kiri ka kanan da nu kapilih, melong we ka mi naon? Aya nu kapake ku ujang? Terus ke aya ku ujang nu kaanggo anu saimbang jeung hutang akang 50.000 jeung bunga 20%. Tuliskan heula jang. Aya nu kaanggo. Koslet naon itu teh? Gitu. Anu katempo keur mayar hutang ka ujang da pon lunas naon? Kitu. Teh. Teh jang teh adat sok kitu teh. Naon nu kapilih?
asa anu entong luar tina garis. Sebab naon sababna tah bina sok panjang geura. si anu panjang mas ya. Wah, tuluikeun eta. Sebab ya carita anda ya garis hakim. Duh, main bola yo. Sok Sok naon nu kapilih? Nah harta bana, nah tina bagian perhiasan, gelang, cincin, kangkalung, pakaian. Tangtu bakal nyubadanan asal lunas kana hutang. Sok. Sejam secara langge di deui. Sok pilih. nah ayeuna priyogi cenah upamina teh mah cincin mata empale. Duh, empale. Bisi perlu bedog akang aya moal dijual 200.000 tapi demi keur lunas mayar hutang top eta bedog warisan ti aki adoan. Karamatna ujang perlu nyaho lamun dikadekeun pasti getihanana. Sok. Jang tong kikituan ke bisa jadi pireuk geura ujang. Pokoknya mah kapilih ku ujang naon ari mi mah naon kitu. Kedua belah tangan terbuka menerima serangan-serangan yang hebat dari kosmos. Oh, siapa main bola di wae jeung PSSI. Terus naon nu kapilih? Sok buka pilih naon? Ah, rek milih bilik rek dibawa laan. Hajeun mah akang teu make bilik oge itu boga kipas angin. Cenah perlu kenteng turunkeun. Keun imah akang teu make kenteng itu cicing di daerah salju. Perlu monyet. Kudu naon? Kajen dikirimkeun diproduksi ka dieu. Naon anu perlu? Pasti bakal dibikeun akang ge. Sok. Abdi teh rek nyari ternyata jadi heureun kuleta. Naon? Kaharti meureun apana da geuning kecap kiceup janten socana teh mata ka abdi teh. Naon? Socana teh mata kitu. Itu parupa socana teh abas meureun. Lain, socana teh mata. Jadi meureun maksudna mah Naon? Kumaha? hayang dibayar ku abdi. Eta sia daek kitu. Terus abdi mau garisan. Duh, gada garis hakim. Jeung dah hidang maksud monyet teh kurunyung gitu tah. Resepna teh. Ari soal pamajikan mah jang eueuh ti dayeuna kudu dipake mayar hutang. Sumaona nepi ka ditalak sakaligus lantaran hutang. Sanajan nepi ka dibikeun ge eueuh ti dituna. Eueuh lian jeung cara jang. Iwati sakumaha pamenta ujang tadi we. Cin ujang titah nagih di dieu ulah waka balik lamun duit can kabawa sanajan geus 2-3 bulan. Ujang enak mau pakaian dina tas jeung alat-alat dahareun. Ulah waka balik pek cicing di dieu ujang nepi ka 2 bulan. Akang nyewakeun kamar biasana 25.000, lamun 3 bulan 75 pan lunas.